Oh, anu di gara rawe teu datang. Encan nya ieu. Geus barang kos kieu coba eta aing mana. Buset, coba eta lalai sang kos kieu. Kumaha lamun aing ragrag ka handap ieu di gurumut lele burs aing. Wah, ilah ilah. Oh, di mararana nya ieu budak. Kamararana si cenah geus dararatang. Geuning Allah. Aya nu duaan mah. Aya 70 pugu aing dibuktian ge Allah tadi ge aing nempoan wae. Mana coba oge? Itu ucing gempor-gempor aja itu ya geng aku tunggu ampel. Aya tadi nu duaan mah cuman tinggal ngaraguan Mas Ito cenah nu tacan tadi teh. Dah, orang asana mah aing teh katarak meureun teu neuleuh jelema. Pugu Allah, aing kebelenjok mulikeun kana kus karar itu coba eta buuk ni alabatan ganggarangan arek budak-budak orai. Di mana sih? Di mana sih ya? Kurang mana? Hongkong. Hongkong mana? Deket mana? Hongkong mah. Nanti kayak gini masa harus kesini sih? Ini bener gak sih selokan di sini? Aduh, aku lewatin jembatan ini takut labu aku. Waalaikumsalam. Punten, Bumina besar sana sini. Oh, Neng. Iya, ima aing. Naon Neng? Milarian iya Bu Sari. Ih, aing iya, saha sih? Badan nu damel cenah di mall. Oh, Ujang. Di mall. Mall nahaon? Abon tuh ku sia gawean meureun. Datang encan nya ieu geus barang kos kieu coba eta aing mana buset coba eta lalai sang kos kieu kumaha lamun aing ragrag ka handap ieu di gurumut lele burs aing. Wah, ilah ilah. Oh, di mararana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dang. Ari ieu nu di gara rawe cenah geus datang geuning arareueuh. Di mararana yeuh, Dang. Oh, ye. Amana wae, ieu aing yang nu digawe cenah geus datang. Terus araya oge ti kamari ge nu duaan mah. Mana, Jang? Aya itu. Yo, aing kita tadi kekurilingan ka ditu ka dieu. Eueuh, ucing gempor-gempor acan aing neangan jelema. Aya nu duaan mah tinggal ngaraguan Mas Ito. Di mana sih jelemana atuh? Ieu geus barang ieu teh mana arek hujan coba oge Ujang. Itu jole ku sia Ujang. Aing meunisieun kahujanan we aing eta tadi neangan nu digawe eta aing gembolan sekuat sabuntelan Cina edan eta rek nyogohan nu digawe. Nu digawe na eueuh. Kamararana si cenah geus dararatang. Geuning Allah. Aya nu duaan mah. Aya 70 pugu aing dibuktian ge Allah tadi ge aing nempoan wae. Mana coba oge? Itu ucing gempor-gempor aja itu ya geng aku tunggu ampel. Aya tadi nu duaan mah cuman tinggal ngaraguan Mas Ito cenah nu tacan ka dieu teh. Dah, orang asana mah aing teh katarak meureun teu neuleuh jelema. Pugu Allah. Mana coba oge? Ciwegron coba ge aya manaha? Meni kuat ka bina-binari ya ampun aing ngulikeun ti kamari. Araya da tadi mah Ibu. Ya duka apa nuju ke warung apa nuju di kebon. Aya di mana? Tita tadi aing karalang kuriling eueuh naon-naon. Cikene karada kuruduk we tu di ronggos cau sugan aing teh nu kuli anak anjing keur sing raringkuk wae. Ka bina-bina teh aing ngulikeun. Nyaho-nyaho pikieun mah aing kamari ngulikeun ti ka urang Singapura we nyaho-nyaho pikieun mah. Dah, mana susu aing murag wae di sabelah. Aing teh barari nyung Ujang. Allah di lembur tuh di gara rawe teh arareueuh. Nyao aing heret eta budak bikin bede bikin kadul wae coba oge. Aing tadi oge aing emang mikir cek aing itu lainnya anu keur ngararingkuk wae cek aing nu di garawe. Anak anjing keur sing korosok wae. Sugan aing teh nu keur ngaroret Ujang. Coba Jang garawan di mana sih aing teh nyelot jelema sapotong-potong aja. Oh. Ujang. Itu nahaon? Ye. Naon situ nyunyuhun jarami nah di tuhuluna Ujang. Ka mana sih eta jelema apa lain sih? Kira aku barang-barang aya kunti. Coba aing samar-samar kieu. Saha sih eta? Yeay. Buset geuning cahil kunti eta mah Ujang. Oh, buku eta pada mal ibu eta. Kurudak-kuruduk mah itu pada mal ibu eta nu duaan. Oh. Pagawe aing Ujang. Oh. Geun sia eta jelema urang mana Ujang? Eta masih gak kedok menyon geuning Ujang. Buset, si mah meureun neangan anu digawe meureun anu di eta mah di bunderan lain si Ujang.
Ilok bisa digawe talongan lagi meni kos karari itu coba eta. Doh, ilah lo, ampun taingan. Nah, Bu Sari teh anu kumaha sih geus datang kan si urang penasaran. Atuh udah geus segala kalak lagi mau kos banteng. Moal atuh ayo Mila. Oh Gusti, Mila, ayo itu anu nyonya Sari itu lain Mila. Nah, jadi juga bungaok. Matanya galak Milanya. Coba rasa berkini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Naon, Neng? Naon? Oh, Mang Ujang. Amang Isa, Mang. Iya, Bu Sari teh, ampun. iya Bu Sari, Neng. Syarek naon ada itu rek hajat da aing teu. Aisyah naon eta panjak odong-odong apa naon? Mila kumaha tuh? Sieun sia mun jikeuna galaknya Mila. Gusti. Oh. Neng, Ayo mana nasi tempat-tempat heula. Ade Neng eta sia untung teu usah ketebang ku aing menang meuli di Libanon eta teh sia mah nahon perjuangan aing. Mah hampura tuh Mas Sari. Aisyah teh saha arek kamararana. Abi teh nu damel dieu. Nya Mas Sari abi teh rek damal di dieu. Andek di kebon aing. Nya mah. Buset, cukan aing teh banyak topeng ilong sia teh Neng. Kabina-bina teh arek kuling ngarambet arek kuling ora di aing babaju meni kos kitu. Tunggu orang nu katipu nya Milanya ngomongna cenah ada gawe di toko apa di mall. Efeknya dibawa dituduhkeun malah di dieu nya Milanya malah naon di kebon, di ronggos urang dek gawe. Babat. Oh nya mending geus jiga artis bintang pantura. Ka kota seneng orang teh nya heeh. Iya mah sugan teh heeh. Aisyah salah dedengan sugan Neng sia mah aing mah titah soten ngoret ngan pedarek dijadikeun mall engke ieu kitu aing mah soten ngomong Aisyah salah dedengan meureun tuh da sia mah sugan aing teh coli eta teh supa ceri ditempel dina hulu Teh naon atuh mah. da aing kabelejog mulikeun kanu kos karari itu coba eta bu meni alabatan ganggarangan arek budak-budak orai Sabulan meureun urang di kawin. nya geus ayeuna mah yeuh daekeun aing ulah ngaromong sia hareos ngaromongkeun aing nya daekeun ya sia geus kagok ka dieu ayeuna mah eta kuku keuretan heula kuku meni kos karari itu coba ilok begug ngoret aing sia sia di mana sih sia urang mana Hongkong. Hongkong mana deket mana Hongkong mah. anu deket bae bukan kali nyempil lain Kita mah anu nongtot anu lain nyempil. Oke, aing teh boga dulur di Hongkong, baheula aing kaondangan ka Hongkong Neng, baheula aing ngeureuyah we leumpang da ngeuleun mobil. Jadi dinya. Eta mah lempang ka Hongkong. Heeh. Oh, pantesan mah di Balari eta suku emak Gusti mah. Ya mah lain baru leumpang ka Hongkong Neng. Encok ieu aing kamari diburak orai kadut orai sinduk eta ieu. Gusti mah. Geus ieu ulah ngararomong wae arek digara we moal ieu. Eta pacul mana tuh mak? Engke ka ditu atuh nyokot pacul. Geuning nu gawe kurang hidang jadi jadi kadunungan. Emang aing dagang pacul, arti mararantau gas ya. Aing kabelejog tukang kulit sih mau ujang teu bener nya nganu kulit teh. Panjak topeng titah kuli. Aduh. Cena aing teh gawe di mall, di pertokoan. Kunon di selokna ka dieu atuh piraku di mananya? Apa itu kitu imahna teh nya? Aduh aing cantik-cantik ieu piraku nyebrang ka jembatan udah cantik kayak gini masa harus kesini sih? Ini bener gak sih selokan di sini? Aduh aku lewatin jembatan ini takut labuh aku di sini bener gak? Apa itu ya Bu Sari ya? Rumahnya bukan rumahnya pasti ini mah apa ya? Masa aku harus kerja di sini sih? Aduh, di mana Bu Sari teh katanya tadi selok di sini. Apa itu ya Bu Sari tuh ya? Tapi kok mukanya keeng kayak gitu ya? Coba tanya aslinya. Duh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, Bu Mina Bu Sari sana sini. Oh, Neng. Iya, imah aing. Naon Neng? Milarian iya Bu Sari. Aing iya, saha sih? Badan nu damel cenah di mall. Oh, Ujang. Di mall. Mall naon? Kebon tuh ku sia gawean meureun. Iya, Ujang. Ya ampun, aku harus kerja di kebun. Aku udah teleponan sama
sama Pak Ujang. Pak Ujang yang mana? Ini bukan. Oh iya iya. Ini Iya Pak syukur Ujang. kebon heeh. Iya, aku masih tuh Pak Ujang. Oh, iya yang Iya, aku kemarin masih ngelamar buat kerja di sini Iya. di kebun ibu. Oh, saya apa nya nyaho apa aing oge. Oh, kerja di kebon. Bukannya di mall, kata Pak Ujang katanya di mall. Lain, Neng, aing mah nita soten itu tuh maculan kebon, aing mah nita soten, sanu di tasnya gawe dia mall ho. Ento. Masa aku udah cantik suruh maculan kebon sih gimana sih Ibu? Besar. Oh, cek aing teh anu rek ku dia meni kosileun nangka geuning centrak-centik gitu lompat kos nu kacugak pak. Neng dengekeun aya soten ibu mana yang anu digawe jangoret di kebon, lain di mall. Siapa salahin in krop para seras nanti naon deh naon ngarada teh Neng. Siros, properasi naon? Informasi. Oh, siapa masalah boron. Nggak tahu Pak Ujang katanya aku kerja di sini mau di mallnya Bu Sari katanya dia kan punya toko di mall kerja di sana aku udah cantik mas harus ngoret kayak gini pegang Ah, ujang aing macang caya coba anu arek ngoret eta cangkeng di kuatan alebatan simut tamen coba kos kitu. Coba oge. Neng. Hei, sia anu keur nararaga wae coba kan naon si ieu. Mun okos panjak topeng banjet eta geuningan. Neng. Neng. Woi, sia anu keur nararaga wae ka dieu. Coba aing rek ngomong ya. Coba ka dieu heula. Ya Bu. Naon? Nya, Mak. Lain sia. Ieu saha Neng babaturan sia? Eta mi. Eta naon Mila? aku nggak kenal siapa dia Bu Ah, Amang Ujang. Itu sih. Ieu teh saha ujang anu rek kuli ieu teh apa lain? aku mau kerja di mall di toko Bu ini Mang Ujang udah nawarin Mang Ujang ini artis organ bukan Amang? Rek manggung di mana, Mang? Emang sanu hajakan. Apa pengamen keliling eta Amang ngambilnya di mana sih Amang? sembarangan kamu pengamen keliling Hai dadah. Aing yang anu kuli mustahil jadi menangkeun panjak topeng. Anu hiji duukna di kos kena agrokson eta kena bakat dukut. Anu hiji mun siga pamirunan. Aya ieu aduh Gusti sia meuni kuat alabatan hileud nangka leumpang entrak-entrik kos kitu. Ya aku juga yang seri Bu ngeliatin dia. Kenapa kamu yang serikan aku? terus aku kerja di sini gitu Bu Yo Mang Neng. Ujang gimana sih Mang Ujang katanya bilangnya aku kerja di mall kok aku kerja di sini masa udah cantik aku macul sih Salah informasi. Sia ti mana Neng? Ti Bekasi. Kebon. Ti Bekasi apa ti mana? Duk Jambe Belah mana Teluk Jambe na aing urang Teluk Jambe teh nyeleup model sia eta. Buset. aku di kotanya Bu Kota naon coba oge eta beuteung meuni kuat alabatan cocolok beuyeum. langsing aku mah Apa nu sok ngamen tanya nu sok leumpang. Heeh. Lain, urang inget anu gelo di bundaran teh. Iya. Iya dia yang Sok gelis teh gini. sok cantik. Aing sia geuning kalapar rahasia di dia barebutkeun lalaki ya dayekeun ye. Aing teh mah terek ngulikeun. Aing mah yang setan ka Mang Ujang aing mah teh yang negara rawe. Lain teh yang panjak topeng model. Kita aing mah terek karyaan teu naon Ih, coba. kamu sih dandannya kayak gitu ih meni juga congcorang. kamu juga tuh jelek kayak gitu Aing mah nyaho nyokos kieu mah aing tadi teh ngulup tunggul ampel we aing meuli roti sagembolan eta jang sararia. Alhamdulillah. Nyaho-nyaho kitu Tuh, mah aing. tuh biar kamu gemuk tuh makan roti. Nyaho kitu mah ku aing pangulupkeun tunggul ampel. Cek di gara rawe buuk meuni kuatan abad samber gledeg. terus aku gimana kerja jadi di sini Nya jadi sia ta susu sia sabola eta keun angkatkeun tuh para ranas tempatna oge. Iya tuh nyeksot tuh itu kamu ih. terus aku kerjanya ngapain Bu di sini Buset, emang aing nitah sia ka dia teh titah gogoleran. Yo, ngarak itu ngarampitan itu tuh, nyakaran itu tuh, barala. ya kan mau meren mas gitu Iya soalnya kamu kayak mau tuh ih kamu tuh kayak ganggarangan tahu. Mending ada ganggarangan. Eta mah. Nah, naon simut damen lain, congcorang lain. Ini alabatan kalajengking langir. Ai sia kok sia tadi paraban pisan gitu. Cangkeng meuni. seksi Bu Sari seksi Bung aing mah sieun salaki aing kabeng batu sia aing mah. Ajeun teh aing mah teh tulus ngulikeun anak oge. Ngarah salaki aing kabeng bat we, eukeur mah eukeur. Mak, tapi baik mat. Iya we mat tarima daripada soalnya korede lega banget mah kayak bener nyakaran eta jukut. Sia teh buset leungeun sia teh 2, eta aya 4. Aing kos ieu mah nya aing teh heulaan ngulikeun anak oge aing nyeuleut pagaweanana Mana nama atuh. leungeun lagi panjang ieu mah jiga pacul. Ai panjang nama panjang aing oge nyaho eta bitis ini siga colok peuyeum. Heeh.
Baik tuh mah tarima memang arah orang aya baturan jadi tiluan mah di dieu gawe ngaran tere anggeus korena mah. Iya tapi dicoba aja dulu. Oh nya Mang Ujangnya. Iyalah. Aku bisa macul kok. Tuh. Tapi aku cantik masa harus macul sih? Yang teh heula aing bingung tuh da oge sia ilok bisa aing ah. Eta kos kitu coba. Aing ampun teuing sia. Sia teh arek digararawe apa arek ngajara ranggol. Aseni Bu. Ah, arek ngajanggol sia dironggos itu. Kukurudukan dironggos sereh. Ya sugan gitu atau mah ari kawas kieu mah sugan bisa kan ieu kan arek dijadikeun moal teh gitu sugan we. Mutu nama aing ngulikeun hantu salaki aing kabeng bat ku sia mutu nama. Mangkaning sia eta buuk mun kos karari itu. Coba teh mah galak-galak teh. nyalain masalah galak-galak coba eta dek kudu nyalik si koe lebatan kunti lalaki nah kos kitu coba itu nyalik si koe dek di mana anggeus teh pagawean mangkaning loba. Usari digalak-galak. Terus nakan kerak aing teh. Ih mana itu mel bisa pastilah. Aing mah edan eling sia tong ngomongkeun aing nyaho aing geus harewasan wae edan eling aing mah nganjuk bae eling mutage edan. Kabina-bina. Kos ge bonghar aing mah. Tuh itu kebon saja coba itu nunggal itu tuh pernah itu tuh kebon saja coba eta. Mah apal ge. Aing kawin 18 kali eta teh warisan ti salaki aing mah lulu. Mun salaki teh haridang. Alabatan indung tere aing. Beli asal mah da. Coba. Usari bubatok. Potong deh. Hai deh neng sia salah dedengan sia mah neng. Mendak yo coli teh pake neng eta teh lain supa. Aing mah tah soten digawe di kebon. Ngoren kebon boleh jeung kebon jambu lain teh gawe di mall. Mall nahan mall 70 aing. Kurang ka dieu teh udah tadi nama TikTok ya gawe juga moal ka kebon. Kamu juga kerja di sini? Iya aku udah aing mah pokona rasa prank dieu teh. Cara dedengan udah oge sia mah eta si meureunnan. Penting nomor teukeun malolor meureunnan. Nanggus mah ieu ayo ah. Salah informasi. Nyawa. Teh heula sia geus aku ka dieu sia. Roti aing geus dicaplok eta ku sia. Nyokos kitu mah ku aing panggulupkeun tunggul ampel. Ah, kadubung. Cuk aing ngolah kuruduk aing memantukan ka warung si Janem aing arek meuli cengek segala naon nyaho sia mah digaraweun aing teh sudi. Tah akan tah ku sia tah. Nggak ulah ngararobang sok jampe sia ngararobangkeun aing sia si kecawis wae pas aing teh caho meureun. Jelema digawe di kebon ngarurus tunjung coba eta. Nyalik si kue kos kitu. Karunya tuh mah ulah dicarekan mah. Nya enggeus neng ayeuna mah kieu mama neng jadekeun ku sia nya. Ayeuna mah da lain di mall gawe teh tuh kebon caur toreden. Kunyur paculeun. Sia bisa macul. Bisa henteu. Tadi aja dipacul Aing aduh Gusti, aing ngimpi naon keur peuting rarasan teh aing teh ngimpi udag-udag termos kurang usik-usik aing jadi kadatangan panjak topeng ilong. Nyangan nu digawe aing. Ampun-ampunan. Ya hayo tuh ah. Aing mah kajian teuing teu tulus ngulikeun oge jang kajian teuing aing mah daripada darah tinggi mutu nama aing. Mun teu puguh-puguh mun guri kos karar itu. Yang geus atuh Mang Ujang orang ore deui nya. Eta teh si Iya masih tahu si Masito hayu Masito oren eta buka baju geus make cangcut hungkul Ayo. Masito. Kubalalanan hayo. Sia garewe ka ditu. Amun teu bener ku aing si dilaporkeun ka Hansip. Iya kumaha Ibu Sami. Nya ka dieu milu ka ditu hayu dageus kaku ka dieu. Ya eta ulah make tas atuh kumaha sih kumahanya Pang. Terus masih tuh kieu gawena gitu. Ampun Gusti, meni India meni siga India kasar berguladan. Buset, eta cangkeng ujang coba geus siga cocolok poyom. Ilah ilallah. Jang, coba aing rek nampa heula ka ditu coba garawena beneran. Teh jika nama bener geuning itu. Tapi sigana mah balance. Oh. Bae bener gitu. Oh. Yang lain tuh da ujang aing eta nyeleleungeun buset kut alabatan maung eta kukuna para ranjang banget. Teh urut nahaun nya kira-kira nya eta budaknya. Itu sigana bekas tawe malah lain nama. Ilok ah teh kawe kos kitu. Kan dari pada nganggur sigana mah bude dieu sigana mah. Tahu nama ujang aing anu hiji mah itu numbuukna kolabu. Meni aing inget ka itu aing ujang. Ini itu aing meni teh beda banget gitu. Beda banget tahu ujang. Irungna ka hareup. Matana kucap kicep ujang. Banget jeung itu aing inget ka itu aing. Aing nya binat aing. Itu aing di mana ayeuna nya? Mana dayanan udud aing hayang udud sabenerna mah ieu teh aing teh.
tapi indek tempuan aku aing yang nyawa coba bener seperti gara awe nanya amun bener meureun ku aing ke diangkat jadi karyawan amun teu mah meureun nya kawayah nawe meureun anda aing nyelon nu hiji mah eta anu make baju kasumba meuni kos karar itu cangkengna oge ujang meuni kuat nyangklig kitu sika cangkeng seeng geuning kitu ta ujang abina-bina teuing aing mah ajeun teuing asal gawe bener ya jangnya aing kitu teh nama urang teh da baheula lagi mah tuh dadang kos karar itu tuh kos nu arek manjak aing meni bingung boro-boro mau cetok boro-boro mawa pacul kalah jor memotas model kos kitu parasna aing teh gawe di mana meureun kaget puguhan pas ngalamar oge geuning karar ieu ngalamar di kebon nya komo aing meni kuat asa disabar gledek janari bolong janari tengah peuting meni rawas banget aing basa rek hajat karyaan meureun aing rek nanggap topeng meureun atuh geus kurang kuriring kamari teh nya ka ditu ka dieu teh meunang aya nu kieu nya masalah teu naon sugan teh dicoba heula gitu ya jauh-jauh aing yang anu kitu ka ditu-ditu aja ditu gitu di loji kos karar itu mah asal daek we marabana ngagiringkeun tinggal daek na wae tapi kaheula lah kajen teuing aing mah da jelema mah teu nyaho rek dipantau we aja Pak pegawena bener teu nya kala jang aing teh kita cangkeng teh jang sing jelekot wae aing teh jang kana jelema nama aing teh entak nyangan nu kuleg aing kamari di sawah ngaramit kako bimbing aing malah lanjir buku oge jang